risol kieu do euy. Do maneh geus mandi. Bisa kita asa semu bau parahang kieu. Ah, atuh kesel kumaha. Heuneum teh pada keluar ka ditu indit papanasan. Ah, cenah nyakeun geus mandi bet enggeus aing mah. Lahasnya meureun bau satana mah sumut deketing kana irung. Nya, aing mah geus seungit kieu geus mandi. Lah maneh mah bohong. Mandi orai meureun ngaliwat hungkul, teu disabun heueuh. Perasaan eta bajuna eta wae da ti kamari teu ganti-ganti. Teu boga baju sejen maneh. Cih, pan aing mah da mun unggal make teh diseuseuk garing dipake deui. Baju mah loba heueuh. Kan baju partai pan heueuh kalau pana baju partai. Tuh pan baju ieu mah duh. Mendingna ge weuh duit. Sarua euy urang ge teu boga duit ieu teh. Bingungnya nyi naon nya anu ngahasilkeun duit naon. Maneh aya ide teu? Yo, ide aing mah heueuh, aya boga duit mah tereh ieu mah ye. Kecuali ngepet heueuh. Hiji deui ngingut tuyul tah eta tereh beunghar. Tereh maneh loba duit geura. Ngepet mah kudu aya bagongan atuh do. Terus mun ngingut tuyul nya, da maneh kan kudu aya ieu, kudu aya nu nyusuana nih. Da maneh sanggup nyusuana. Eta susu lepet gitu. Cek urang mah kajeun teuing jadi bos euy. Arurang merintis di awal gitu. Erek. Jangan we usaha mah leutik-leutikan heula ayeuna mah. Usaha leuletikan. Dina naon atuh nya? Tina mulungan paku, mulung rongsok, mulungan plastik. Eta paling digawe leuletikan heula mah. Baik tidak bermodal eta mah cukup mawa karung dengan plastik dan paku. Pokona mah naon we, asal pagawean anu ngarintis. Yulah sok indit we, da moal aya hasil aya cicing wae di imah mah. Heeh nama tuh. Cangkeng ripuhna. Aduh. Isuluh kalah baruruk dibacaan dicokot deh. Kumating isuluh kalah baruruk kieu aing ya. Atuh Kang Suluh ayeuna kamarana tuh. Aya meureun di 10 kubik mah kali 80 geus lumayan geus 800.000. Yang udu dieu mah geus teu boga beas-beas acan. Kumaha ieu? Kabeh akurinya tuh. Munjal di we. Ieu teh urang mah geus jenuh ya cicing di imah ieu teh. Cong pindah yeuh cong neangan imah alus atau ka mana gitu, neangan pila. Apa mani asa geus bosen cicing di dieu mah, asa eueusan tetempuan deui di dieu mah. Mending neangan pila we. Heeh bener ayeuna mah. Paneng ieu teh mani geus eueuh hal baru di dieu mah. Geus kudu pindah. Kan ieu teh loba barang pan di jero teh, bingung mindahkeun kudu kumaha. Atuh zaman ayeuna mah kapanan geus canggih neangan kana HP ge HD, sok atuh gerajaran neangan ka HP sugan we aya. Ya Bang Beunghar tuh. Heeh. Pasti aya pagawean ieu mah euy. Bos, Gamang bos. aya padamelan ieu. Naon ieu teh manggil-manggil? Iya, urang teh pan geus jenuh nih cicing di imah ieu teh. Hayang pindah kan sajengan eta barang di jero loba nih. Jadi urang butuh jasa ieu lah, jasa angkut barang. Butuh jasa angkut barang, Bos. Yo, butuh jasa angkut barang, sedot WC, sasapu, angkutan umum, angkutan kota, kuli panggul, kuli bangunan. Saya mah siap, Bos, pokoknya mah asal yang menghasilkan uang saya siap. Iya bos, kita menerima jasa. Jasa foto, jasa bebersih, jasa ngalah kecoa, jasa nakolan cak-cak. Siap bos. Sok atuh ayeuna mah angkutan teh tuh barangna di jero, ke alamat nama gampang sok tuliskeun HP. RT genep RW 7 dusun Ciawi, sok tah tuliskeun geus. Geus ya dituliskan. Yuk mulai we. Oh, iya lah ambil teh rapi. Meter rapi. Di jero ieu, Bos. Jero. Beri candatanya. Gua. A few moments later. Geus. Itu barang tinggal 2 di tinggal eta jeung sepeda heuh. Heeh. Yuk meter rapi. Ada ngopi ka ditu? Heeh. Oh iya tuh lah. Duh, geus kieu. Duh, berat. Ieu teh heuh.
barang dua deui heueuh tapi can dibayar itu nu bogana teh. Oh nya mun itu di DP acan. Sugan cuang gadekeun sepedana rek. Gadekeun we. Tahu cuang jual kalau wah. Jual we lah ulah ini digadekeun. Enam lah. Ieu teh beberes di imah teh asa warga kieu sasapu ngepel istrika geger oge asa wegah ieu teh. Udah tuh neng warga. Sami sih age warga ya teh di luar paranas gitu. Pagawean kieu we cicing di luar. Wegah Heeh, pan geger oge ieu we sena blok bari ieu dina klosetna teh taipin. Kumaha neng ari gitu mah. Aduh kudu neangan batur da awang wegah eta ngabersihan teh ngagawekeun batur atuh teangan heula saha. Mangang. Aya naon ieu pasutri anyar ngageroan? Heeh. Iya naon ieu? Ieu pagawean deui. Cina batur mau sepeda euy tos di mana, Mang? Heeh, bari memanggul kardus eta tas balanja naon? Sanes tas balanja ieu mah. Ieu jasa angkut barang, batur pindahan. Oh, ini nama segala di damelan. Dia nama jasa angkut keliling, sedot WC, naon we kuli bangunan sagala di ieu keun nama digawean. Bae buka 24 jam ieu mah free ongkir. Kebenaran, Mang. Ya pagawean bebersih imah daek. Bari itu WC sikateun. Ayo hut digawean ieu. Hayu gaskeun gawean we tambahan. Tadi kan teu digaji ieu. Kumaha tuh ieu? Enta bayaran di awal di muka ayeuna. Ambil ieu pantai tadi mah tadi dibayar, ieu geus digawe dibayar henteu. Mending ayeuna mah bayaran heula, kayak sekarang digawe. Sok bayar di muka. Bade asal mah yang bayar di muka heula nya. Mun bayar heula engke nembe di ieu dikerjakeun. Tiap bayar di muka mah. Gampang ye, duitnya kena tarangkeun arek, Mang. Enggal ya ka dieu. Oh iya, Mana bayaranna ieu? Iya aya ya. Nah, Mang tah. Aduh. Oh iya. Oh, lah Bayar di bayar muka, di muka. Cair ayeuna mah euy. Ya hut ayeuna mah cang bagi tugas aing sasapu di imah, maneh bagian di WC nyikat jong. Siap. Yuk. Tah, enak mah geus aya neng anu ngabersihan rumah, imah gitu. Ayeuna mah kecuang jajan ke warung yuk. Yuk. Ka di jajanan. Ada. Yuk. Enak dulu di dieu maneh ieu ge maneh teh barang teh asa aya nu kurang euy ieu jamana teu datang-datang di titata di ka mana nya. Heeh, sepeda anu paranti urang olahraga can datang jabat tadi emas anu na kardus asa can numpuk ka dieu keun gua dibawa. Ieu Gusti eta emas mani kuat di kardusan mani jiga sampah we atuh di kardusan kos teu boga kantong. Pan rusuh sugan we atuh 5 menitan deui datang. Geus atuh cong daguan we. Geura ieu mah kopi-kopi acan ieu dina meja. Urang pangieun kunjung ka jero. Coba tuh. Tah, enak berdulungan mah ayeuna mah enak. Sasapu we tempat tibala teuing. Dahareun loba, dibayar enggeus. Aduh, beunahna ieu mah digawe ge enak eueuh pamikiran geus dibayar. Aduh, ieu sasapu geus beres. Ieu geus bareres sagala. Aduh, jelemana eueuh deui ieu teh. Ngadeng we resepkeun deui. Semutur loh. Aing masih kido mangun bebersih di imah. Aing kita bebersih di WC nya bau tai paranas kieu hawana teh suku digulung sirem deui. Nasib tuh kita naon bau Kumating ieu suluh kalah baru rukieu aing. Butuh jasa angkut barang, Bos. Yo, butuh jasa angkut barang, sedot WC. Mana gitu nih guys, hal baru di kudu pindah. Kan ieu teh Apa maneh asa geus bosen cicing di dieu mah.
pan eki geroh ge ieu we sena blok bari ieu dina klosetna teh taipin. Iya bos, kita menerima jasa foto, jasa bebersih. Cah tuh kumaha neng ari gitu mah. Aduh kudu neangan batur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.